Assalamualaikum dulur kreatif. Mangga anu priyogi domba na tuh domba alamatna di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Manonjaya, Ranca Pasung. Tah di dieu nya RT RW, nomor HP na WA. Mangga wae domba na sararae ararageung tiasa dijajab langsung ka bumi COD. Mangga tiasa bervariasi nya hargana. Nu bade akikah, nu bade kurban mangga di chat wae di telepon mangga ka Ojat Domba Racing Team mangga. Hatur nuhun. Bos, tadi teh uing ngarit di mame uwi, abi teh bos mun sareng ieu bade masihkeun absenan domba. Nah gitu, terus di absen araya sadayana. Atos aya sadaya. Itu ditutupan mah. Henteu atuh ke aku abah ngeukepan domba. Bisi nyakeun syukur atuh ai kitu menyebahnya. Nuhun pisan pada melanana. Tadi ngarit sabaraha karung. Abi teh sakarung betung. Nah, dengan juga aya dina karung wadah beas dengan sakarung gulung teh. Mun da geuning teh kawarat abah teh seueur-seueur. Atuh nguwarak si Aceh nyanakna abah nu ngaritna. Tah si Aceh ngapal ieu bangkar warah budak eta. Ada kumaha didikan abah meureunna. Tidak. Uyah mah teh sa. Oh, entah gitu meureunna jadi wayahna we meureun abah sing gede pangaburannya si Aceh. Dan meureun si Aceh itu abah meureun kitu dididikna ku abah gitu. Dan meureun abah nang kitu jadi merenang kalapatnya mau gerak jauh tina ketangkaan terus gitu nah terus tamaha we abah entah merenang anjing deui wayahna nyabahnya merenang ngarit terus biasana merenang ngarit absen merenang bisaen menit gitu gitu dan merenang abdi geus percayakeun ka abah segala rupana pokokna mah bisi teu aya abdi di kandang bisi ek di kumah-kumah ge domba eta mah bebas. Abah ieu nu ngurusna. Ka meureunna ieu mah buruhna mah wayah gitu. Punten ayeuna juga kalau ngeureun kasih robosnya. Alhamdulillah. Ai domba di Paraban kusaha. Ku abah. Ari di mandian kusaha. Ku abah. Ai itu domba reuneuh kusaha. Ku abah. Domba kuring beureunan itu teh eueuh panglakian. Nah dengan jadi renuh tak aya nama berenang wayahna abah teh kudu bisa ngawin domba kumaha abah rek kami tanggung jawab anan abah kudu kawin ka domba 27 desa eueuh normal keneh abah ka parawan payu keneh si Aceng lah eueuh oh atuh aya kitu mah nya atuh bah da hampurannya da urang mah nyukur heureuy ka abah teh itu ulah dianggap heureuy ulah dianggap serius nya abah ge apal heureuy da abah ge sok heureuy tukang heureuy sarua makanya berenang domba reuneuh mah teu penting kusaha ngan berenang pemakai panguruskeun ku abah nya eta domba bisi di mana eta domba nepikeun ka ngajuru aya milikna berenang tah engke bisa dibagi dua jeung abah lamun anakna dua beureun hiji ewang nya berenang nampi katitipan beureun domana lamun anakna hiji berenang setengah ewang berenang abah ka bagian babauna berenang abi ka bagian dagingna nya gitu maknya mun anakan hiji dibagi dua sepotong ewang ayo bos mah dagingna abah babauna atuh rugi meureunnan wah abah mah meureun abah teh bauna teh maksudnya bau duit bau ku domba oh maksudna kitu tah sing nyuna atuh bahasana sing mapah atuh sing peka pikiranana atuh maklum bereun aya di sekolah tidak susahna loba pikiran cuat kalau meureun pikiran si Aceh mikiran si Aceh kan bangkar wara apa ieu salarea meureun Gusti teuing gening ke ogenan da budak teh can dewasa pikiranana gede satenan gede awakna aya pikiranna mesti kana budak dan ke ogenan kadewasaan mah nuturkeun kumaha beureun abah baheula we beunang
jadi kalau abah dewasa tuh menurun turunnya. Iya, abah ge ngerti si Aceng teh can dewasa, dewasa mah geus. Mun dewasana beda, gede wadul ka sasaha si Aceng mah, Bos. Nya nuhun, Bos. Kana pepatahna mudah-mudahan nya Abi ngerti mah. Si Aceng ngerti mudah-mudahan. Nuhun ya, Bosnya. Kabaran abah beureun hampurannya abi beureun kan jadi kolot utah-utah beureun komo ieu abi teh ka abah entah ngarir sing ridho leuh mahala da beureun ku abi ogenan di buruhan ge agung ieu beureun cukupnya beureun jeung abah jeung si Aceh ta ulah kapok ku abi di warangnya ta beureun anjing beureun kumaha seperti biasana we ngarit deui anjing-anjing atau napi urus heula domba ta teras ngarit lah kumaha semestinya tiap hari kumaha abah ngurus dombanya gitu hampura abi benerannya memberi kasaluhureun berenang wanita tutah-tutah da estu beureun eta ogeran kahoyong abah lain kahoyong abi gitu. Mohon teu naon, Bos. Da tos kieu kedahna nya, tos kedahna kieu. Da panginten abdi mah buruh nya, Bosnya. Kami bos mah nu gaduhna panginten da tos sakedahna kitu berenang kedah. Puluksuk saur paripawasna nya. Contoh nasib Mohon. lamun wayahna bisi aya anu butuhan domba jang ingun atanapi jang pencitun sok ku abah bewarakeun gitu sebenarnya beureun aya milik abdi aya milik abah gitu beureun kata aya nu meser aya buruhan berabah kapasihan beureun tai-taina wae mah Bos mah nya taina tadi bauna ayeuna taina. nya hampura abahnya ai sugan teh geun we da eta ogenan payu ieu taina ogenan jang pupuk Tidak bener. da seueur ayeuna teh nu milarian taina Organik teh nya. Iwa tipu taso nu teu dipilarian mah pucuk tai sorangan tah eta mah teu dipilarian da teu payu Kecaprak wae lah si Bos geus kalakuan. tapi dalam mun teu heureung mah bah rame gitu Tereh kolot nya tah abi ge pan diajar heureuna ti abah gitu jika abah tuh loba heureuy mah kan nya tah umur 87 tah tahun. abah kurang heureung eta jangwat mungkin kamanyangan engke mah nepi kana tuur da jangwat nya Kajaran deui. nya tah kitu beureun bahnya hampura beureun abinya abi heureui wae ka abah mertutah-tutah wae ka abah tah abah bersing ridho ku abi di Ciwarang Nya ridho Allah taala jeung deui obos beureun tos dipasihkeun boh artos boh tuangan tos kaleueut nu teu acan kaleueut mudah-mudahan sing sampurna ya bos teh jika kalau heureun ka siro. Innalillahi wa inna geuningan apa bade masyar domba mohon Mangga menawi aya aya bade sanglir oh aya nu kaangge sok atuh pilarian hayang nu sanglir sanglir aya di sanglir aya deh sok we pilarian heula bah acakeun bah tuduhkeun bah Mohon. menawi aya domba nu rada cekapan Tah anu priyogi kanggo Eka mohon Kang. Tah anu ieu Pak campur agung siga abah. Anu ieu sami jeung hanya kana tandukna di Jampung Agengnya itu mun anjing mah gentos ku taraje tanukna. nya anya ageng pisan nya ibadahna mah kan hanya kana kurang dagingna Apa menu ieu? teu sami sareng abah badana genut abah mah Sarwa kenyang abah, sarwa kenyang doma. Abah muning sainganana sapi. Pak, pamenu ieu mah hargina 1.500. Pamenu ieu 2.000. 2.000 Mohon. terus berarti 3.000 atuh nu eta mah Mangga atuh sok mangga. Kak, bos. Iya bos, kumaha bos? oh iya mana teh kagungan abo iya bosna Mohon, iya bos. Aya abah mah bubur. Masalah. wilujeng naon pak saurna teh saur si abah nu iya 2,5 2.500 nu iya 2.000 ai ku abdi teh ditawis 3.000 nu ieu teh wah atuh salah itu tuh masih abahnya bodoh si abah teh Oh. tah nu ieu teh kedah nama nu ieu teh 2.000
Kan iya 2,5 jantan dibalik. Oh gitu atuh. Mohon. Ai eta kedengeran ka angge ya dong. Ai kaangena mah rupina mah aduh itu cakapan kaset itu. Mau hanya karena teh gini cacan ibaknya. Aca. Kemana si Abah teh? Abah. Abah. Iya. Kumaha bos? Tadi salah membedakan hargana. Mun 2.500 kan? Salah dibalik dia teh 2.000. Oh. Kan itu 2,5. Mun hapunten bos da teu ninggal apa kamu? Nya kan wae dihampura pisan. Kan berubah teh di sekolot gitu. Man ieu si bapak teh kahoyong teh cenah nulintuna ka was Abah. Nya abah disuruh kenyang doma. Muning abah mah. Karek meureunan sarua. Abi mari lillahi taala da doma berenang teu kaange terus aya masih Abah anu dical ku abi. Oh teh Ah nyaho acan coplak abah mah huntuna. Kumaha main jeung ekak. duka kayutna ageng gitu. Nyaho geus mah bener. Baik abah mah. Wah, Abahnya aduh lawat kekunungan. Dia pergi domba aduh ampun ting. ya kena anjing atuh uang milarian ku abi nya anu lintuna sama kawas si Abah lah gitu. Suganda gitu kenging. Lulus capek banget sakit. Bisa dahar aya nomor aya na. Duitkan boga 2.000. Lu puasa deui. Si Aceh nyoba canda beas eueuh. Bang, geus mulang geuning. Enggak ceng. Dia karek balik ke bos ojat, bos doma nih. Terken jukut. Aneh kunaon meneh jiga nu leuleus kitu. Kapan berarti kemarin ge candahar urang teh. Abah teh nyangu kudu mantep pisan ka incu teh. Ceng. Hampuran abah teh da. Lain teu nyangu kumaha da beas eueuh. Duit teu boga tuh. Tadi ge rada ngarit ya. Bos ojat tuh 2.000. Sok 2.000 mah kana naon 2020 ceng. Wayahna maneh meurih meurih deui heuh meurih beuteung sarua abah ge. Da kumaha nasib rezeki poe ayeuna sakieu urang. Nya kena atuh Bang. Atuh aya kitu mah abi sare dewe nya Bang. Nya tujuh ceng. Wayahnanya kasepnya. Sare wae mah. Ngan lapar. Dan minum cai beak sak. Colang gurui lah. Si Aceh geus tibra. Salah.
Aceng aing pekehet. Ngeri deh. Nahan, mata-mata teh hees na teh. Jadi eregan nih. Tahu deh tuh aing. Astagfirullahaladzim, si Abah saleh. Tong mota sari teh. Siapa kakual tuh aing di beriksa. Hah? Tempat kemana satu?